Nyong, ya, Naon Juber? sore-sore kieu mah geunahna ngopi, udud aya, warung aya, arek ngopi. Moal emang geus eureun teu ngopi genan, teu ngareunah kan awak. Teu ngareunah kumaha, Teu ngareunah we kan awak mah tak dieureunnan ngopi genan. lamun teu ngopi cik arek nginum naon ente? Paling urang mah diganti ayeuna teh jadi kopi susu. Kopi susu. Heeh. Heuh pande teh kopi-kopi keneh eta teh. Beda ber eta mah tadi menawarkan kopi ieu mah kopi susu, aya susuan jadi beda. Ah, geus aya-aya udah wae kopi susu. Ya nyong, lamun teu ngopi bisi butek ya kana otak ya. Butek, butek, poek, poek. Geus ngopi. Tapi dah heueuh euy. Lain matak butek wungkul ber eta teh. Matak ngageber kana hate genan, kana jantungnya matak ngagibeg aing kana awak teh. Kunaon mah teu ngagibeg eta. Lamun ngopina nganjuk gitu ngahutang. Sok Oh, ditagih aing. nya heueuh atuh ari bari nganjuk mah. Ari nganjuk ulah gede-gede teuing. Justru eta ber anu ku urang keur dihindari teh. Ngahutang anu gede eta keur dihindari ku urang. Halus Ya, atuh gitu. dihindari. Atuh gitu-gitu keneh teh mah ngahutang atuh. Tapi kan beda ngahutang anu gede urang mah keur membiasakan hutang dari yang terkecil gitu tah, dicicil. Beduh, gitu-gitu keneh ngahutang. Yah, nyong. Sebenarnya urang teh ngopi wae teh hayang diet urang teh. Ngopi hayang diet, ai tadi bala-bala beak 10 naon Juber. Apaan eta mah beda deui. Beda kumaha? Sayuran di crispy eta mah. Sayuran di crispy. Oh, bala-bala keneh. Ih, beda jing tanyakeun. Sayuran geuretan di crispy diet. Tah, Rua we, kitu-kitu keneh. nyong nyong nyong. Naon Juber ah? Ya, urang kasep keneh meureun nya sakieu mah tuh. Tuh, Kasep. Geus kasep emang kumaha gitu? teu urang meujeuhna ieu mah. Nya, Meujeun meujeuhna teu meujeunna naon? kawin ka budak nu keur sakola. Kawin ka budak nu ulah atuh Juber. Ulah kunaon penting itu urang ora keneh tuh. Bisa lain meureun. Ulah pupeujeuh aing mah kawin ka budak anu keur sakola tuh. Nah, dipaksa bisa meureun. Ulah cek urang ulah. Heuh kunaon ulah. Atuh mah kawin ka budak anu keur sakola, nya minimal tungguan atuh heula budakna teh balik sakola. Bener ya. Oh, atuh meureun guruna nyarekan budak keur Oh, sakola dikawin tungguan balik kelas sakola. nya euy. Heeh. Bener naon atuh euy burit-burit kieu. Biasa ngedit nyong Ngedit we jeung mau ngedit. naon Teu meunah naon? wah jadi nyong Teu meunah naon? naon nah. Apa neuk cek urang ge teu meunah naon? Ber. Yuk. Lain urang teh ka masjid heueuh. Heeh. Aya anjing Heeh. ngaletakan suku. Eta kumaha euy? Ah, eta mah najis pang gede-gede na nyong gitu mah. Heeh. Najis muguladoh disebutna teh eta teh. Minimal kudu meresian suku eta sukunya da kesebat ku najis. Cai jeung naon geusik atawa leutak eta teh. Eta minimalna. Bersih eta teh najis muguladoh teh eta teh. Kudu dikumbah. Kumbah eta mah bersih, ya bebas di ka masjid bisa gitu. Lain apaan kieu? Heeh. Urang teh rek ka masjid. Aya anjing Heeh. ngaletakan sukuna tah. Heeh. Manya urang nu kudu dikumbah. Ke aing nulieur apa ente nulieur ieu teh? Sing puguh ieu teh. Kak, Naon? jalan-jalan yuk. Jalan-jalan ke mana gitu? Ke mie ayam, ngebaso pe. Jangan kieu mah enak tuh. Mie ayam sama bakso. Enaknya? Iya yuk. Ih, ya mah penangan lagi. Nanti mah. Ayo. Herang lah, iya mah. Mulus. Si mulus. Ayo we dilapan ieu motor geus serang ieu padahal mah. Ieu motor dijual mah ieu teh motor ya. Rek ai butuh mah. Kira-kira sabaraha ieu motor ieu? Kinclong kieu mah jigana mah geus meujeuhna lah ieu mah.
Emang butuh? Butuh ya tidak. Dijual sabaraha ya? Geus atuh ai kira-kira butuh mah kop 8 juta. Wah, mahal-mahal tuh. Ini 8 juta ya. Motor nahaun ieu mah. Alus sih alus. 8 juta mah mahal teuing. Ih, iya mah motor juara internasional atuh. Lah, internasional tim mana iya? Ih, apalun ieu mah juara internasional di RT3. Ngalawan budak leutik keur meruang layangan. Ih, lu bener iya, urang butuh pisan iya ya. Sabaraha lah sok dealna lah sabaraha lah ya. Sok atuh aing mah kira-kira bener butuh mah kop 10 juta lah. Nah, kalah beuki mahal motor teh ieu mah. Tadi sakitu, ayeuna beuki sakieu di 10 juta. Ah, sing bener heula. Ya, pokokna mah 10 juta plus bonus deui ongkoh ieu mah. Bonus naon? Aya bonus 7 kali tunggakan kalewat. Ah, begitu ucreg wae jual motor teh teu waras. Nah, Da ongkoh motor mau dijual ngadon ditawar. Wah, gang.